Assalamualaikum tepang deui sareng simkuring Ujang Combro dinu denget je simkuring bade ngadongengkeun anu caritana tentang Jaka Loleng. Mangga didangukeun dugi kapengse nya. Bupati Singosari Panatayuda hiji kaagungan tukang miara kuda ngaranna si Loleng. Ari ngaran asli nama Jaka Poleng. Dina hiji waktu si Loleng keur ngarit manggih cangkang oray atawa kulit pamegaran oray. Lakadalah aya bagja ieu, cik si Loleng bari nyokot cangkang oray sarta tuluy dibelitkeun kana beheungna. Waktu balik bari nanggung sundung nu pinuh ku jukut. Jalma-jalma arolohok aneheun, "Har, itu geura aya sundung ngalayang sorangan." Cek nu ningali, "Mana? Mana?" Cek nu sejen, "Itu." "Ah nya, kami mah kakaran nenjo aya sundung bisa ngalayang." Cangkang oray teh dibuka tina beheungna. Nu nenjo biasa deui. Katembong nu nanggung sundung teh si Loleng. Jalma-jalma ting harewos jeung pada baturna. Cangkang oray dibelitkeun deui. Si Loleng teu katingali ku nu sejen. Ngan tanggungan jukut wae nu katempo maju ngalayang. Si Loleng jadi adigul. Lamun aing make cangkang oray, aing teu kadeuleu ku jelema. Keun rek dicoba deui. Kumanehna dicoba deui. Cangkang oray teh dibelitkeun deui. Si Loleng teu katingali ku nu sejen. Ngan tanggungan jukut katempo maju ngalayang. Kumanehna dicoba deui. Dibelitkeun kana beheungna. Tuluy manehna nyamperkeun pagawe kabupaten nu keur ngariung. Si Loleng teu dipirosea. Pagawe kabupaten nu awakna lintuh disentruk ceulina. Manehna ngagurubug reuaseun. Nanaonan si laing nyintrek ceulid dewek cenah. Bari nyentak ka baturna nu diuk gigireun. Nu disentak olohok da teu rumasa nyintrek. Teuing dewek mah teu rumasa, pokna bari nyentak. Kitu panakol kai nu aya di hareupeun nu duaan ngalayang. Peltak, panakol teh ngetrok sirah pagawe. Nu nempokeun pating olohok ruas pacampur sieun. Si Loleng beuki bungah. Jalma-jalma teu awasaeun ka manehna. Si Loleng beuki adigung bae. Cek hatena, aing rek nyoba bupati cenah luhung elmuna. Dina hiji waktu Bupati Singosari Panatayuda hiji nuju ngariung taruang sakulawarga. Si Loleng nyamperkeun, "Aing hayang nyatu bareng jeung bupati," cek hatena.
Kabeneran kursi katuhuan bupati kosong. Gek si Loleng nu beheungna geus dibelit ku cangkang oray teh diuk gigireun bupati. Tuluy milu dahar saseubeuhna. Ku kulawarga bupati si Loleng teu katingalieun milu dahar bareng. Waktu bupati bade nuang daging haji, ku si Loleng dicokot tina bahamna. Setan syah, si Loleng jadi setan, saur bupati Bendu. Ti tadi oge sia teh kadeuleu Loleng, hayang milu nyatu mah kop teh teuing, ngan ulah blengong kitu. Hampura abdi dalem. Dewek mah moal ngahampura, maneh teu meunang balik deui ka dunya jadi jelema, maneh jadi setan. Sawios teu meunang balik deui ka dunya jadi jelema oge, da geus nasib abdi. Asal abdi diwidian ku maula saterasna ka dampal dalem sareng turunan dampal dalem. Pek teh teuing rek ku maula ka dewek jeung ka kulawarga dewek mah tangtu ditarima. Ti harita si Loleng teu bisa balik deui ka dunya jadi jelema. Ku saciduh metu saucap nyata dalam Singosari Panatayuda hiji. Cenah nepi ka ayeuna oge katurunan dalam Singosari Panatayuda mah si Loleng teh sok nembongan sakali-kalieun upama kewenehan mangrupa wujud oray.